kumaha? Tinggal mana datang ke ibu guru eta tonyok. Ka mana? Tarik ha ibu guru. Eta oblin. Alhamdulillah atuh masih kena aremut ka bapak atuh. Ieu karasa hulu asa kabanting kacida ningali mantan jeung si eta nu beungeutna jiga nangka dibabawa ka KUA bari duit teu boga tercinta cinta. Cinta tuh datang teh assalamualaikum waalaikumsalam gitu lain ngomong teu paru bos budak sarik naon Lain bleng kan teh hari guru. Tah cara mengucapkan nu pantesna kumaha? tinggal mana datang ke ibu guru eta tonyok tinggal gitu geus selamat Yang ngobrol enggak tuh ngomong ibu gitu ini teh hari ibu semoga ibu panjang untung ibu panjang bool gitu tinggal ngomong mana teh kudu boga sopan santun ramah lingkungan ka ibu nu kitu mah lain sopan santun aing mana suka anggaran. mana tinu pertama Salah nanyakeun ke jelema teh sakola. tinu pertama teu bisa ngitung teu bisa maca teu bisa sopan santun tamanya diajarkeun ku si ibu guru eta teh masipun galak-galak ibu guru eta teh guru mana teh kudu boga bawa ibu guru itu sosok yang sangat besar bagi mana. Da ibrang mah teh sakola. Mana itu lain sekolah tapi ka gerbang nu penting mah minta duit ka kolot 3.000. Ngumpulin aing kali itu apa nih jeung ruyuk-ruyuk. Oh, aya hari guru geuning heuh. Apa? Won. Woi, suman teh aya John Wick. Kamana Mang John Wick teh bade ka mana? Rek ha ibu guru. Oh. Eh, nya, eta teh hari guru. heeh. Ningali di HP. Kan obat. Emang ibu guru anu mana? Eta Bapak Haji Agus. Oh, Pak Agus guru. Eta mah geus pensiun. Najan pensiun ge lah. Boga gaji teh. Oh, anu gajian tanggal 3. Pan aing mah jekna. Si guru hujan. Ayo Sisi jalan anak. siap. Tuh kan di leuweut. Hari guru, hari kemerdekaan kita. Jeung hujan jeung naon aing mun lain hari guru da teh haralayang teh. Hujan euy. Boy, baik naon paran teh coba hujan. Orang kudu buat angkot ke Majalaya. Ai mah ning misalna beunang motor teh si geldung sia mah kanu asbak tak gitu. Malaya angkot di dieu mah tuh aya oge delman kretek. Ah, bu, karek mau klaksonan ah. Aya klakson teh. Tik-tong. Naon? Nah mana nu deuk naon aing teh kalewat di dieu teh aya gundukan baju anjing batak bertanya we ku aing. Goblok aing ngulukan baju. Eta bang beungeut mana jiga kosang-sang anu geus di laundry terus kusut. Oh romantisan-romantisanana teh dulu mah kasih abeng. Aya opieuna. Untuk cuma eta urang mengucapkan hari guru. Aya opieuna mah. Hah? Aya opien. Masalah opien nih eueuh mah kumaha niat. Niat silaturahmi insyaallah opien mah moal aya. Opien. Lanjut ya. Guru pakai sendal. Aduh, kasumpingan murid anu kapungkur menikir sarorompokeun karorompok bapak. Mohon atuh Pak. Kan ayeuna teh hari spesial hari guru. Oh, iya teh hari guru. Da bapak mah tos teh emut jang hari guru. Bapak mah emut teh hari pensiunan. We gajian tanggal 13. Eta nu dipika emut ku bapak mah. Oh gitu, ari bapak ka mana wae atuh. Ah, bapak mah aya we, jangan tara ka mana-mana da itu sepuh mah kumaha atuh. Ari ieu teh saha teh bapak mah da hilap deui. Abdi bapak anu kapungkur mana sok dicalan beas gini kan ari rek angkat sekolah teh. Oh, anu mun giliran bapak ngajar matematika anu sok api-api kieu heula nya tara balik deui. Mohon Pak Guru. Heueuh si ieu aduh. Kanu naon atuh ayeuna usaha?
Alhamdulillah Pak Guru ayeuna mah. Oh, ayeuna mah sukses lancar ujang teh kasep. Alhamdulillah Pak Guru nganggur. Kabeungetan atuh. Ari ieu saha? Cikan saha? Aduh, sahanya hilap deui bapak teh atuh da maklum bapak teh geus kolot. Kopi atuh Pak. Emut-emut deui. Keula urang emut-emutan heula ku bapak. Coba emut saha Abi. Sahanya. Abi solihin solimat bilimat bisipat. Oh, anu tangan ngerjakeun PR-nya. Emut bae si Bapak. Anu baheula ku bapak digebuk-gebuk ku matematika. Mun eta Bapak leres tah. Alhamdulillah atuh masih kena aremut ka bapak atuh. Hujan-hujan kita sok ngeunaheun ngabayangkeun pemajikan hiji bapak teuing kita pemajikan hiji budak 2 anu hiji jadi abri anu hiji jadi polisi urang mah tinggal kieu aduh anjing bari ngopi sabari ngapulang geura gini kan mudah-mudahan we kalaksanakeun baik ngahayam ada temayan ieu yang penting mah ucapan itu adalah doa mudah-mudahan cing terkabulkan amin Anak buat cawang ngalamun. naon ieu aya maneh siti ulang keuneunan Emang nggak ngomong naon, lu teu apa lah sudah. teuing urang eta si aboy si obleng cenah Kurang mah tadi saboy ngarewas kain TikTok shop paling. akun TikTok shop boga 5 kata sanina eueuh. Kemodal we 7 juta, ai penghasilan ora ono anjing. afiliasi Hari cita-cita yang boga penghasilan di TikTok, hari konten mau kan. Cina urang mah syukur hayang pengikut tungkul 1000 apik teh dibere 13.000. Nggak usah si konten teh di baruang. gacor teh Jadi siapa hayang boga bisnis tapi gratis. Ada TikTok shop imah sih. Oh itu di jero teh kamar cai di tengah imah. Dapur di hareupeun imah. Anjing molorna di lapang futsal. Masih bakat ku agreng heuh. Hain ngisohan lagi digawekeun imah jadi sia. maneh lain ari mana sih urang mah ieu ngiuhan hungkul hujan di dieu teh Siap imah batur. batur ari maneh eta obleng Bleng, siap Bleng, jauh-jauh ting Bleng anjing cenah anjing ieu anjing kumaha aing jabang geus lumpatan disangka aing boga imah tapi alhamdulillah boga imah asli mah TikTok shop maneh we jual tah beulikeun imah panggung mah tuh anu 2 meter ka 2 meter tah meuli boe we 1 meter. Mun Pak sami-sami. Ya atuh Pak sanes kirang sono ieu teh seueur keneh bujengeun. kamantan atuh Bade ka payun nya. nya atuh Pak sami abdi ge bade ka payun heula Pak. nya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, boga murid teh datang teh. Naon saukur basa-basi majang naon atuh sugan teh rek ngamplop rek kumaha. Hanas geus meuli kopi ka warung ngamodal. Geus lah kadari tu we ulah aringet deui. Jang naon ngabeakeun hungkul kopi. Naon ngabeakeun kopi.